Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia balad mancomania salam dunya anu aya di mana wae nya di sakuliah jagat pramudita. Pada pangdangu deui sareng aki di acara anu maneuh nya dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca anu katunda dina jejer lakon nyaeta Algojo Gunung Sodong bagian anu kagenep. Mugi-mugi wae tiasa katampi kalayan kabingahan oge tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah pangrepeh kana hate. Kubar ngabang melerkeun kacape saparantosna sadidintennya urang teh kasab nggoning nyiar kipayah oge kangge mulangkeun katineung kamangsa katukang di mana urang teh ngadepong payunan radio ngadangukeun dongeng-dongeng Sunda. Ayeuna mah dongengna aya di YouTube. Upami kalangkung tiasa iraha wae diputerna nya langkung praktis. Pamirsa sadayana hatur nuhun anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki anu teu acan atanapi nu nembe manco mah ulah asa-asa. Kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun sakali deui anu parantos satia manco satia ngarojongnya. Urang ngamparkeun deui atuh samak kabuyutana pamirsa sadayana parsamakna sorah citehna mangga kaparayun sadayana prung Orai banget koneng ngagak-gak seri bari nulak cangkeng hatena lugina puas sabab geus bisa ngabinasa salah seorang tokoh utama paguron Gunung Pancar. Modar sia dasar jalma sombong. Tunggu paguron Gunung Pancar, kami bakal datang bikin ngancurkeun anjeun sakabeh. Geus jadi tabiat pikeun golongan hideung mah maranehna teu suka lamun aya paguron golongan bodas anu onjoy sarta maju. Sabab pikeun maranehna mah paguron golongan bodas anu maju teh bakal nyitak jawara golongan bodas anu bakal ngabahayakeun kana laku lampah maranehna. Orai banget koneng jeung 8 urang sesa anak buahna satuluhina mah ting balalasat lumampah. Ninggalkeun layon ki Surya Kancana sarta batur-baturna anu tiwas. Panon poe anu tadina moreret panas ngadadak iuh linduh nyumput di satukangeun mega hideung. Kawas anu milu sedih kingkin kana nasibna ki Surya Kancana anu tiwas jadi korban katelengesan jalma-jalma biadab nu mibanda hate sato. Wanci sariak layung dua orang lalaki lempang mapajalan lembur dua nana murid paguron Gunung Pancar nyaeta Santiaji jeung Ranjita. Anu ditugaskeun bikeun nyelidik tiwasna 7 orang murid Gunung Pancar. Nu ditugaskeun balanja kabutuhan sapopoe. Santiaji jeung Ranjita kakarak manggihan sarta menta keterangan di kepala desa oge ti warga lembur. Kepala desa teh mere katerangan memang aya kaributan murid-murid 2 paguron. Cek katerangan ti warga anu boga warung sangu di mana warungna dipake ribut. 2 rombongan jajakat ti 2 paguron teh ukur ribut pada area omong hungkul henteu nepi ka tarung. Tapi bisa bae 2 nana ngayakeun janji pos sini papanggih di tempat sejen sarta ngayakeun adu jajaten.
Sakabeh keterangan diterima ku Santiaji jeung Ranjita, tapi teu kitu bae bisa dipercaya. Sabab cek guruna kudu ati-ati sarta taliti asak tinimbangan dina nyokot kaputusan, supaya teu nyieun urusan anyar jeung ngarugikeun paguron Gunung Bancar. Aduh, can aya kajelasan sarta mawa hasil panaluntingan urang teh ji, cek Ranjita. Nya bingung kuring ge walon Santiaji. Kumaha tuh lamun urang datangan baik itu paguron Gunung Sodong teh ji, urang langsung tepungan guruna, cek Ranjita ngasongkeun pamanggihna. Ulah urang da apalna ti pihak paguron Gunung Sodong aya korban atawa henteu. Mun aya korban kadatangan urang teh ukur ngaudangkeun amarah maranehna. Guru nugaskeun urang nalunti ka lembur-lembur di sabudeun Gunung Pancar, lain itah langsung tumanya ka paguron Gunung Sodong walon Santiaji. Santiaji teh murid tingkat 4 anu boga kamandang lega sarta wijaksana. Eta sababna Ki Sukmalalana nugaskeun Santiaji anu turun pikeun nyelidik ngeunaan kejadian tiwasna 7 murid di paguron Gunung Pancar. Tuluy kumaha tuh pilambaheun urang satuluyna ye? Tanya Ranjita. Urang nalunti ka lembur anu sejena, saha anu nyaho di lembur sejen urang meunang keterangan anu pasti walon Santiaji. Nah ieu tuh hari kitu mah poe geus burit urang kudu ngerahkeun ilmu ngahampangkeun awak jeung ilmu lumpat supaya tereh tepi ka lembur sejena. 2 urang murid tingkat 4 paguron Gunung Pancar teh gancang ngawatek ilmu ngahampangkeun awak jeung ilmu lumpatna. Atuh blesat-blesat bae duana lumpat tarik nuju ka arah wetan. Di tegalan jukut anu lega sarta sepi, 2 bayangan teting kolebat lumpat tarik nuju ka wetan ka arah hiji pasir. 2 urang anu keur lumpat teh Santiaji jeung Ranjita anu rek muru ka hiji lembur di satukangan pasir anu keur ditujuna. Sakadapan ge duanana tepi ka suku pasir, reg Santiaji jeung Ranjita teh ngeureunkeun lumpatna. Barang jeung eta kadenge aya sora anu keprok disambung ku sora anu nyarita. Hebat, ilmu lumpat anu hebat ngan hanjakal masih atah. Ranjita jeung Santiaji gancang malik ka arah sora anu datang nanti belah katuhun maranehna. Saurang lalaki umur 50 tahunan kenangtung bari seri sinis ka Ranjita jeung Santiaji. Eta lalaki awakna jangkung kumisna kanal. Hampura kisilah lain kami ngahaja mamerkeun ilmu anu teu sabaraha. Kami mau kur hayang buru-buru tepi ka lembur sabab bisi kapentingan walon Santiaji sorana leuleuy. Si lalaki jangkung sigana bae teu nyangka lamun Santiaji bakal leuleuy sabab dirina teh boga maksud mancing amarah 2 jajaka ti paguron Gunung Pancar anu harita nangtung di hareupeunana. Ewang narik kamarana tuh tapi karusuh kitu, tanya si lalaki jangkung anu kumisna kanal teh. Kami mau kur 2 urang tukang umbar arek nyaran tempat ngarereb walon Santiaji deui. Gampang hari kitu mah, da kudu jauh-jauh hari nyaran tempat pikeun meting mah. Syukur hari kisilah hafal mah di mana tempatna kisilah? Tanya Santiaji. Di dia tempat anu hade pikeun anjeun ngarereb salilalilana. Kurang ajar anjeun kisilah. Anjeun teh ngahajan nyeun pucuk ti girang. Sang hareupan kuring ye. Ranjita anu ti mimiti ngadenge ucapan si lalaki jangkung gede geges kasigeung teu bisa nahan amarahna. Ranjita langsung maju narajang ka si lalaki jangkung.
Perep ngadius tarik ngarahkan dada si lalaki jangkung, tapi si lalaki jangkung ukur ngeser sukuna ka kenca bari ngamiringkeun badana. Hiu plos tenggelan Ranjita ukur mepeh angin. Ranjita malik beri terus narajang ayeuna mah manehna langsung narajang ku leungeun kencana sarta suku katuhuna. Leun kencana ngarah kana beheung lawan sedageun sukuna ngajelepung ngarah kana hulu angan musuhna, tapi si lalaki jangkung teh ukur ngagilak dina gerakan anu cepet pikeun nyingkahan serangan ganda Ranjita. Ranjita anu penasaran beuki nafsu manehna ngabudalkeun jurus-jurus andalanana bari dibarengan ku tanaga jerona. Angin serangan Ranjita ting hariuk ting sarwuk kakabul mulak minuhan kalangan tarung anu katampo kiwari ukur dua bayangan nu kokolebatan. Nu saurang ngagempur ku serangan-serangan hebatna sedengkeun nu hijina jojorelatan nyingkahan sakabeh serangan lawana. Teu karasa Ranjita geus ngagempur si lalaki jangkung aya kana salawe jurusna. Tapi Ranjita can hasil nyayangkeun pereupna atawa tajonganana, sedangkeun anu digempurna ukur cungcat-cingcet bari seringoa ka Ranjita. Ragatu Ranjita ngareunkeun seranganana napasna ngahegak wajuna juh gesang. Kisilah. Ari bener-bener ngajak ngesang wah, ngajak tarung, ulah ukur bebalicetan lawan kuring tarajang sok kuring. Wah, ari hayang anjing ka kitu mah, tapi ulah kaduhungnya. Si lalaki jangkung masang kuda-kudana saberut manehna nyebrut maju narajang ke arah Ranjita. Perep katuhuna ngadius lempeng ngarah kana dada Ranjita. Ranjita gancang ngakiwar ka belah kenca. Tapi leungeun musuh teh nuturkeun ngulawit ka kenca ayeuna mah jadi rek notog kana sirahna Ranjita. Ranjita ngaranjuk reuas sabab teu sangka serangan musuh bisa rubah di tengah jalan. Taya cara sejen pikeun Ranjita kajaban nakis serangan lawana. Bari ngerahkeun saparo tanaga jerona Ranjita nakis pigelang lawan ku leungeun kencana hiuk des. Aduh. Murid paguron Gunung Pancar tingkat 4 teh ngagoak manehna ngarasakeun pigelangna kawas ngabentur tihang besi anu teu as. Bari ngerepeng nahan kanyeri sarta muringis Ranjita ngagajang mundur, tapi si lalaki jangkung teh terus narajang ke arah Ranjita. Lamun tadi Ranjita nu sibuk ngagempur narajang lawana kiwari mah tibalik. Ranjita anu dijieun sibuk nyingkahan gempuran si lalaki jangkung. Kakarak ge 5 jurus Ranjita geus kadesek hebat. Ranjita ukur bisa ujelang-ajelang mundur teu bisa pikeun males narajang. Lain bung malas narajang, tapi memang teu dibere kasempatan pikeun narajang kulawana. Manehna teu bisa males deui narajang. Beki lila gerakan lawan lain beki ngendoran, tapi kalah ka beki sebet karasana. Antuk nama di jurus anu kadalapan dan palengan katuh musuh ngahancap pisan kana dada Ranjita. Hiu keduk, aduh kalayang blug Ranjita namru dihareupeun pisan Santiaji. Dadana karasa panas napas nareng hapranjuk sateungap dina sela bibir Ranjita katampong alai getih seger. Santiaji gancang muru ka di sapaguruna. Ranjita, anjeun teu kunaon-naon? Aduh, berat Kang. Kudu hati-hati tenggelanana ngandung hawa panas Kang. Gerakanana sebet sarta kilat. Walon Ranjita, reureuh heula Ki Adi, pulihkeun awak. Keun, kuring anu bakal maju pikeun yang hareupanana. Ranjita unggeuk manehna gancang sila bari nyalurkeun hawa murni pikeun ngubaran tatuna. Ranjita apal manehna kudu gancang pulih pikeun milu mantuan Santiaji sabab geus bisa kairong
pangabisa Santiaji ge moal cukup pikeun ngungkulan si lalaki jangkung. Santiaji maju dua lengkah pok manehna nyarita. Kisilah naon maksudna anjeun teh nyen masalah jeung kami. Wauh ge henteu tepung ge karakayeuna. Maksud kaula mah rek malespati ka sakabeh anggota paguron Gunung Pancar. Sabab geus nandasa murid-murid kaula anjeun duaan apanan murid-murid paguron Gunung Pancar. Walaun si lalaki jangkung Santiaji ngagebeg ngadenge jawaban kitu salian ku ngarasa reuas teu pupuguh aya jalma nu rek malespati oge reuas sabab lawana apal yen maranehna duaan teh murid paguron Gunung Pancar. Kisilah saha sabenerna kisilah teh. Wisi anjeun marasadan kaula anu katelah algojo Gunung Sodong. Santiaji beuki ngagebeg sabab teu sangka lamun dirina keur adu harupan jeung saurang tokoh silat anu geus kawentar ka celuk kaun-aun kawentar ka jana pria algojo Gunung Sodong digelar pikeun Ki Ageng Wangsa, saurang tokoh tingkat 2 di paguron Gunung Sodong. Hampura kami Ki Ageng Wangsa, kami teu apa luhurna gunung jerona lautan. Cek Santiaji manehna rada bunga sabab biasana ari tokoh tingkat luhur mah biasana ge mibanda kamandang anu lega sarta leuwih wijaksana. Urang bada mikeun sing hade masalah anu keur disanghareupan ku urang kabehan. Teu kudu loba cetas sarta carita, siap-siap wae pikeun anjeun dikirim ka neraka. Hiar! Ki Ageng Wangsa alias algojo Gunung Sodong langsung nyampek bari ngadiuskeun peureup-na. Tapi Ki daek teu daek Santiaji kudu ngalayanan Ki Ageng Wangsa manehna gemung lamun dirina ukur jadi sasaran empuk algojo Gunung Sodong. Santiaji gancang ngagiwar ka sisi saterusna malesna rajang ku timpugan leungeun katuhu ngarah kana walikat musuh. Atuh darbae Santiaji galungan ngalawan algojo Gunung Sodong. Dina gebragan 10 jurus mimiti mah Santiaji teh masih bisa pikeun ngimbangan jurus-jurusna Ki Ageng Wangsa. Tapi sanggeus liwat di 10 jurus katempo Santiaji beuki kadeseh ku lawana. Kalah kumaha oge pangabisa Santiaji teh jauh aya di sahandapeun Ki Ageng Wangsa. Beuki lila Santiaji beuki kateter manehna ukur bisa terus-terusan mundur. Ungkur nunggu waktu bae pikeun Santiaji kabenangan ku serangan ganasna algojo Gunung Sodong. Tapi untungna Ranjita anu harita geus pulih gancang ngagajleng milu ngahurup ka Ki Ageng Wangsa. Dibantuan ku Ranjita Santiaji jadi teripuh teuing Ki Ageng Wangsa ningkatkeun seranganana sarta ningkatkeun kacepetan gerakanana. Tapi Santiaji jeung Ranjita anu geus biasa latihan bareng dina tarungna kompak silih bantu sarta silih eusi. Ieu teh lumayan ngabalukarkeun rada hesena algojo Gunung Sodong pikeun ngarubuhkeun dua murid paguron Gunung Pancar. Ki Ageng Wangsa ngawangun jurus sodokan Tanuk Iblis, dua peureupeuna ngadius tarik dibarengan ku besotan angin panas anu ngadius tarik nyampeuk ngarah kana dada dua musuhna. Ulah waka kabenangan ku sodokan peureupeuna kakenaan ku angin bae ge dada lawan teh bisa remuk. Ningali serangan maut algojo Gunung Sodong, Santiaji jeung Ranjita gancang ngagabungkeun kakuatan tanaga jerona. Bari pacakel leungeun sarta ngerahkeun sakabeh tanaga jerona, dua dampal leungeun Santiaji jeung Ranjita digentakeun ka hareup pikeun nahan serangan lawan. Hiu, hiu, bledug, bledug. Bentrokan dua kekuatan tanaga jero ngasilkeun sora anu ngabledug mata katorekan. Santiaji jeung Ranjita awakna macelang babarengan ka tukang tuluy labuh diuk. Dadana karasa eungap beungeutna pias dina salabiwirna ngacelakeun getih. Sedengkeun Ki Ageng Wangsa salto 2 kali saterusna ajeg nangtung deui dina sukuna bari teu kunaon-naon. Ku kituna ge geus kaijir lamun tanaga jero dua murid paguron Gunung Pancar teh masih disandapeun Ki Ageng Wangsa sanajan geus digabungkeun. Dina kayan kitu corelat kalayang celek.
hiji bayangan berem datang kapal bahdinya. Seorang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya berem, nangtung bari ngelek boboko kulengan kenca. Sedangkan lengan katuh namanya kelanyiru anu disuun dina luhur sirahna. Ke heula tuh ye. Mending ngejarajan heula aug ye kabeneran ibi tah mawa aug haneut keneh amis raos kareueut geura. Aug ibi mah matak dedeyeun ye. Hehehe tah ieu tah kukurau alias urap jagong sok bade sabara pincuk ewang. Bohar apa miarsanya kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama dina lalakon Algojo Gunung Sodong bagian anu kagenep. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngabandungan oge ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Cag atuh urang teu deun heula dihandelem sieum geus sampeureun wangtuna dihanjung siang geus sanaleun. Enjing urang samper di bagian anu salajengna. Ayeuna mah akina bade maosan pairan oge kintun bilih anu kintun salamatan api naonanya urang aosan heula. Aya Kang Prabu Arjuna ti Banjar anu hadir nyakseni tras kanggo Sumanti oge pogot meneko sauna teh Linda Imut oge ti Bandungna pogot. Teh Intan Ramadhani hatur nuhun aki sami-sami. Teh Yulinda Bilaya oge anu pisakiku sami-sami. Tete Tami Maliha pogot ti Ciamisna Kang Setia Budi Manco bari nyeruput kopina. Aya Kang Rudiat Channel amin doa piduaki tasik hadir ki hatur nuhun sami-sami. Kang Ade Sukarna Manco Tras hatur nuhun ki sami-sami. Kang Ade di Cicadas Bandung. Kang Rastim Haji oge hatur nuhun jempolna nya oge cengna manah di Palihan Sumedangnya. Waalaikumsalam alhamdulillah hadir Manco Tras ki di dongeng aki anu pisaki perung sami-sami. Kang Asep Saipullah di Cibuntunya hadir Manco perung Waalaikumsalam. Ayah Hanif di Cianjur hadir Manco. Kang Didin Saripudin di Palembangnya hadir hatur nuhun ki. Adungkeun pasosonten sumuhun mangga nyanggakeun dongengna. Kang Etobri hadir di Palihan Manco Mania Pasuruan. Kitu oge Kang Jaya Sumenar di Jakarta Timur Manco Tras. Waalaikumsalam. Mugi aki sakularga sinareng Manco Mania sadaya dina kawilujengan sehat walafiat akhir rezeki anu halal sareng barokah walia dongeng Sunda walia kisuna. Kang Eni Rustandi oge di Palihan menuju di Ciparanya sor di Lajang. Aya Kang Asep Suherman di Bekasi hadir. Tur nuhun aki mugi aya dina kawilujengan sinareng kawalian. Amin 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 ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu tiasa kapihatur. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca. Thank you.